Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui nya, Pamprok Jonghok, patepang wajah sareng urang duaan di acara Bincarung, masih Bincarung. bincang Di warteg. Di warung. di warung dong. Nah, seperti biasa urang ya aya di Warung saha ya urang ya? warpat ya teh. Warung Parapatan atau warung Cempat? Warung Cempat. Oh, iya. Ya, karena punya adik 3, Cempat terakhir. Jadi warpat warung Cempat. Kareknya darnya, urang warung di 4 gitu berarti anak kaopat berarti nya bungsu Anak kaopat, bungsu. pangais. Dan nuka ieu mah panglima disebutna. Panglima. Aduh, greg-greg pisannya. Lain mangako episode ayeuna mangako mawa berita naon ya ti kota. Gitu, urang mawa Nah, eta boneka. boneka ya. Dek tentang boneka urang ngabahasna ya. Pasti boneka seknya. Mangako mah ada. Lain anu gerame anak teh euy. Naon? Oh, sampai ka ngantri untuk mendapatkan sebuah boneka. Oh, nu viral di TikTok. Heeh. Eta teh Labubu ngaranna teh. Labubu. Eta teh. Eta lain viral di urang wae cenah euy, di Jepang, di Thailand, di Cina oge sarua cenah eta teh. Segede kumaha apal teh maneh eta Labubu teh? Labubu teh karena mainnya boga budak. Disebut Labubu. Lamun boga aloong manehna Labibi eta teh. Ngabibikeun. Heeh, ngabibikeun. Oh. Leutik. Bonekana mah segede kieu mah kok segede gelas. Ieu mah gede atuh tah segede ka handapna segede kieu. Hargana cenah euy? Mulai ti 700.000 mah kok teh. Nepi ka jutaan. Nepi ka jutaan cenah anu jutaan. Mereka ngalalantri gitunya euy. Nepi ka ngalantri cenah eta teh aya da eta nage gerayahnya. Urang tonton heula ya. Oh iya. Ayeuna mah aya yeuna pitina aya. Urang tonton heula gerayah. Lagi viral boneka Labubu. Kalian pasti udah pada tahu sama boneka yang satu ini. Ramai di mana-mana, bahkan banyak orang yang rela antri dari pagi untuk bisa mendapatkan boneka Labubu ini. Dibuat oleh seniman asal Jepang, Labubu berhasil bikin banyak orang jatuh cinta. Apalagi pas Labubu ini dipakai digunakan sama artis K-pop, banyak banget orang yang ikutan buat beli boneka ini untuk nambahin ke koleksi mereka. Bayangin kalau karakter action figure atau boneka dari produk lokal seperti contohnya Shizuki bisa banyak digemari sama masyarakat Indonesia sendiri dan bisa mendunia, pasti kita ikutan bangga. Nah, boneka ini tuh dibanderol harga sekitar 700.000 untuk satu boneka. Gimana? Berminat buat beli boneka yang kayak gini? Tuh nya mako. Oh bener euy. Nah segede kitu. 700.000-an atau kok ngantri gitunya eta tadi geuningan. Eta nu meuli 1 juta leuwih cenah. Iya. Eta teh. Lain euy, gara-gara eta cenah pan ku si Lisa. Heeh, tadi kayak geuningan. Blackpink. Heeh. Eta brand ambasadorna berenangnya. Tuh, bulan baheula dia keuna mah cenah dina Insta story cenah teh. Mata tempo Mang Ako ge. Ieu udah murah atuh. Gede oge. Laeti eta mah. Itu murah ieu teh. Murah eta mah. Murah. Tah nu itu mahal cenah leutik oge. Karena memang non di eta dijieunna ku seniman Jepang. Oh iya teh. Heeh, pan tadi cara cek dina beritana. Terus ieu mah kok aya penyesalan oge sih. Nah sih teu ieu cenah teu boneka lokal di urang cenah anu bisa viral kitu, mahal kitu lah. Anu nyepengna kamari ge pan eta Lisa Blackpink. Bener nama. Jadi atuh kari cepeng we ku Raffi Ahmad misalkan boneka cepotnya. Namun bisa sebenarnya mah. Nyieun boneka cepot gitu kan nya lokal pisan pan eta nya. Jadi lamun ku pabrik atau boneka Kidaus leuwih lokal eta. Nya da lucu misal nyieun boneka Kidaus misalkan. Tah eta euy nu jadi ieu teh di urang teh aya nu ngapiralkeun sebenarnya mah. Nya. Jadi we, wah nepi ka ngantri eta. Ngantri pisan. Sarua jeung ngantri sembakonya leuwih karena memang naon meureun disebutna teh ieu teh bakal menjadi barang langka mungkinna. Oh nya benernya soalnya di buatan si seniman eta Jepang namanya Jepang teh seniman terkenal di Jepang teh mah kok bisa gitu mun di urang mah Pak ieu teh anu nyieun IKN teh Garuda IKN teh sepanon Panyoman tah Panyoman pada nyieun bonekanya boneka Garuda IKN dijieun boneka mahalkeun we
viralkeun weh. Oh, cepengan we ku kodel ku saha gitu. Mah ge. Nya, Tah etanya di urang teh memang sok kabawa-bawa kitu di euy. urang teh eta. Sok kabawa-bawa memang heueuh. Keun lah dameureun sesuai naon? Sesuai nu boga duit. Nya, Ai pikeun urang mah yang naon sih? Tah gitu kan ya. nya Yang naon sih? Tah gitu. Tapi kan 700.000 mending dipake naon gitu. tapi kan tak kitu na oge mah kok. Siga ieu we jam tangan tingali. Ya hadiah ulang tahun ieu ti pamajikan. Hargana 7 juta mah kok. eta teh. Pan urang mendingan meuli motor we atunya. Bener. Tah duitna 7 juta ka urang. Mending Tiga kitu. gitu Jam tangan. sok urang mah 7 juta mah mendingan karena motorkeun. Motor menang hiji. Menang hiji. Motor bekas. Nya, Melina di mana? Sanjaya Motor. Tinggal namahan dewe 7 juta deui. Ada eueun harga sakitu da kualitasna ge beda tuh mah kok. Harga menentukan kualitas eta motor bekas mah. Eta balik di kana boneka urang mah. Boneka jeung gantungan kunci gitu saharga gitu urang mah. Gantungan kuncian kitu nya leutik. Padahal nyeun tina ieu geuning urang baheula tina sarung. Tina sarung. Kuyaan. Gitu nya. Jadi dipiralkeun lah gitu ieu teh. Berapa piralkeun ku saha di urang artis nu pangmahana saha misalkan. Tah eta kudu Siga eta kan ku si Lisa Blackpink. Misalkan urang ku san pangmahana di urang artis kira-kira loba di urang oge. Agnes Monica. Misalkan nya ku Agnes dietakeun. Atau ku Rosa lah. Urang Sumedang pan Rosa. Tah piralkeun. Soalnya loba fans nu karitu. Pasti fansna mareuli eta teh. Nya bener. Eta atau ku si Salma. Si Salma nya. Salma Idol. Fansna kan loba. Eta ku si Gea Yobi. Nya. Atau ku si Cupi-Cupita. Kita gubas. Cupita Gobas. Nya nu bonekana teh nu badag gitu tah. Tang leutik. Nya. Resepnya Viralkeun weh, kan eta jadi nilai lokal urangna jadi naik. Penghargaanna nilai secara value gitu naik eta kasih pembuatna meureunnan ngarasa reueus. Wah, yuk harga non bisa mahal ya, gitu. Lapangan pekerjaan untuk pembuat boneka misalkan meningkat. Tak eta. UMKM na meningkat. Nah, UMKM teh naon eta? Usaha maneh, kumaha maneh. Eta jadi bebas, we mah korek. Nyen harga sabaraha dijual sabaraha bebas. Tah urang bahana apal teh maneh nu labubu teh naon bahana tina naon gitu. Eta apakah hanya bahannya biasa? Ide, tapi ide juga namanya. Ide juga nama ide. Eta. Jeung eta nu ngapiralkeun sebenarnya mah. Nu ngapiralkeun. Fansna loba. Nya. Jadinya lamun nu maneh nu nyepeng nama paling ge nu meuli opatan meureunnya. Opatan, pamajikan, budak jeung mitoha. Nya gitu. Eta. Nya ada kolot urang madaekeun masih menta. Lainnya enak tinu hal leutik gitu ngakonya. Leutik bonekan lagi. Karena memang ayana jadi mahal. Media sosial teh ya. Nah, eta masif media sosial matakna ulah ngamomorekeun euy zaman ayeuna mah kana media sosial teh. Bener. Model ayeuna nu jualan ayeuna lolobana dina TikTok dong. Oh, bener. Karasa ku urang ketika urang rek meuli barang gitu nya, misalnya motor gitu kan. Nempo heula. Kabeneran anu live ye. Kadang-kadang orang kan komen, "Sepil dong." Anu karena aku pengen motor anu gitu kan. Yang keluaran tahun saanu, yang kilometernya misalnya masih rendah. Nah, gitu kan. Kan nempo heula di dinya. Tah kakarang geus nempo sepil di dinya, da urang tara langsung init ka showroom tara urang mah. Bener. Jadi nempo heula karena ayana eta kemudahan di media sosial. Nya, benar. Paham mengaku mah kadinya pinter euy. Nya, atuh matakna. Mudak zaman mengaku mah resep aduh. Soalnya kamari kan sempat ditutup oge anu jualan. Lain jualan nu sebutna teh nu baheula teh nu di TikTok teh non. TikTok Shop. Ya, karena katanya merusak pangsa pasar yang retail gitu. Kan teu bisa di ieu Kang Aldo da tetep ayeuna ge. Nu model retail gitu kan. Nya harus mudah kadinya kan. Retail ge loba ayeuna mah live TikTok gitu. Eta jeung hargana memang kadang-kadang lebih lebih murah. Kadang ongkir gratis.
barang gratis kadang. Jeung urang bisa nyiapkeun heula duitna. Nya. Nah, gitu sebenarnya mah. Matak urang mah akhirnya menghargai banget lah ke konten-konten kreator gitu kan. Komo nu follower geus naon ngaranna teh jutaan, ribuan gitu. Karena itu sebuah proses Proses mah. Proses bisa seperti itu susahnya minta ampun. Tuh ujug-ujug ayana YouTube urang. 114.000 subscriber. Tuh ujug-ujug. Nya. Beak mobilna ge hiji. Nya. Beak hate mah. Wah, piomongan lagi pan loba. Piomongan. Nah, eta matakna menghargai banget lah urang mah. Ke konten-konten kreator karena orang nyobaan menjadi konten kreator gitu emang susah. Proses. Non follower tilu ge susah gitu. Apalagi misalnya kontennya kurang menarik gitu kan. Teu viral gitu kan. Matakna tah eta kegunaan eta viral. Viral mah juga boneka tadi. Labubu ge nya. Labubu ge. Leutik. Tapi hargana gede. Karena hargana gede. Tah eta nu value-na gede. Matakna eta kegunaan. Mang aku boga ide teh nyeun naon deui batur nyeun boneka labubu. Urang can aya ide-ide kitu mah Kolecer misalkan bisa wae sebenarnya. Diviralkeun mah. Nya. Viralkeun se-Indonesia. Kolecer leutik gitu teh tong gede-gede teh. Leutik tapi teu muir gitu teh.